Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Mangga urang sangakeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat sareng salam urang junjungkeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para kulawargina sareng ka jalmi-jalmi anu tumut ka panjenengan. Ibu bapak pangajen bahasa Sunda sareng rerencangan anu ku abdi dugi kahormat sareng nuju kareus. Waktu ieu abdi bade semedar di antara anu judulna Ngampungkule Atikan Basa Sunda. Unggal bangsa nangtuna oge boga basa masing-masing anu dijadikeun alat pikeun ngayakeun hubungan antara hiji jelema jeung jalma sejenna dina kungku hidup sapopoe. Di Indonesia basa teh nangtuna seueur. Salah sajina nyaeta basa Sunda anu urang angge sadideuteun. Urang sebagai orang Sunda kedahna urang isep bisa mengenalkeun basa Sunda ka daerah-daerah lain. Contohna jadi aya rencangan anu di luar kota Majalengka atau di luar kota Jawa Barat, misalnya Jawa Tengah. Nah, urang teh kedahna mah ngenalkeun basa Sunda anu leres, anu lemes, tambah oge anu kadentong anu kasar-kasar mah eta mah tampilna pinggirkeun heula. Urang di dieu salaku remaja teh kedahna mau mulai pisan ka basa Sunda teh. Naon kedah kitu? Sabab bahasa Sunda eta nyata bahasa indung urang. Sebabna urang kudu mau mulai bahasa Sunda. Sekian ti abdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia sadaya